benar-benar berkembang di Indonesia Raya. Doakan ku 40 guys. Typing amin teman-temannya, sadayananya. Typing amin sadayana guys teman-teman. Ini kok mati kan? Ini bisa tengok. Benar mana Surya. Dia mah bayi si pender maksudnya nuhun ke dia baru amin-aminan. Aing mantau tadinya sidik tipping di bawah kepaksa kunci ditaikeun. Tika makasih. Iya nih. Sama awal iya. Amin cukup. Apaan itu sorak-sorakan we aman sorakan. Moal naon istri abi ge tos terangeun. Istri abi ge tos terangeun aman moal naon aman. Tos terangeun istri abi ge sok nyarioskeun tentang berisik lagi meeting sama oh. Nya tuh. Istri abi guys tos terangan teteh baby kumaha apaleun. Aman dari da ngaran oge atuh hiburannya guysnya. Lagi paciwe oh. Ya tuh. Dah polo-polo teh baby nanya. Bismillahirrahmanirrahim ti ayeuna ge 10 kakeun. Genep ribu mata memandang di teh bikinana 10 kakeun. Ini teh coba datang bisa melihat kakeun. Kangen good kumaha bikin. Teh gesok teh nyarios teh bisa bajakeun keur ngumpul teh nah ngumpul naon aya sekarang ngumpul we. Eta kici geus aya deui rapi. Kita kecil ke saya dulu. Lagi itu. Jadi ayat itu dulu. Masih rasa coklat, terima kasih guys, tipping guys. Tipping terasa cok. Teteh, satu dulu ya tetehnya. Nah usulan teh. Teh satu dulu teh. Sama-sama. Teteh menuju di mana teh? Di kamar. Oh nah, teh acan obo. Kepo. Yes, teteh bayar kerdaangan nih kamana koplok Aisyah. Tapi aku teh cek viewers na on cam teh. Hah? Kita on cam cek viewer parah, guys. Tong gitu guys. Sebenarnya aku datang ngopi. Teh, teteh terang abi di mana teh? Itu si Mbak suka nonton yang iting cina terus kan aku kepo. Oh, Mbak Saha teh? Yang kerja di rumah. Itu teh sering ke Bandung. Dia tinggal di Bandung. Di mana? Di Pasteur. Oh, ayahnya Jakarta. Ini udah 9 tahun di sini. Jakarta? Iya. Sumedang. Sumedang masih ada rumah tapi jarang pulang. Jaksel. Di BSD. Aku ada di Pik 4. Di mana pik 4? Asa karek pik 2 anjir. Jakarta benar. Pik 4. Abi lami teh di Pik. Ah, pik 4. Mun aya teh aya caket ieu Mangare. Tapi omongan si Mang Iti. Berarti ngarti teh Sunda mah teh.
Ngerti, cuman teh rada kasar. Oh, aman alitan atuh lah bae kasaronya anjing itu di mah teh teu naon. Ari abi mah gede di Kopo teh. Oh, di Kopo. Muhun. Kopo tuh di mana? Belah dieuna Gatsu teh, terang Gatsu. Oh iya, Gatsu tahu. Muhun belah di Tuna sekitar 17 kilo. Gatsu teh. Nuhun ya tehnya. Iya, sama-sama. Guys, bisa jodoh ya, jodoh teh single teh. Enggak. Oh itu gitu jadi jadi jodoh mundur anjing. Sia ulah. Teh, itu dulu ya tehnya. Ya, penting. Oke, teteh sehat selalu ya. Iya. Abi lu PK heula jeung si Ayek. Iya. Iya. Siap. Ulah anjing teh sia. Boga salaki goblok. Geus tong si Ica naon anjing si ieu. Si setan sok ngiring-giring opini wae si anjing. Bener-bener si Kicang. Tiping itu bener goblok. Aing teu tiping nanaon sia. Lucu. Geus tong dipikiran ti naon anjing. Eta bieu on cam. Lu penasaran yang nitah on cam. Si ieu si Sia. Nyambung anak anjing on cam jeung geus teu kungtong di pikiran goblok. Nya kapikiran atuh tiga can ketempok mah meureun. Bisa kuki hungkul abai cari 7 kilo teh bisa, mun bisa. Cik aya kacamata nya saya mah meureun teh. Mana mah pan passion banget atuh ting ai urang mah pan cuek anu passionan teh atuh urang mah. Besok aing jadi model maneh we bae aing bare job we kumaha sabaraha lah sabaraha poe gitu tah. Passionan gitu tah bisa teh. Ali Bisa. Teh bae potong 20% aing. Mun aman. Mun kacamata ge dikintunkeun yang kayak di tangan heula tapi nya. Cokot ayeuna pe ka itu pe. Henteu maksudna teh di tangan heula di gudang. Loba mun daripadanya. Ngegip topi hayang jadi kacamata si anjing mah. Tiping tong di pikiran meh naik kete naon si Ican tiping naon ke dikirim topi langsung asup ya Ican asup langsung naon kacamata nggak modal 30 ledu Ya, ya gawe teh ayeuna teh yek buru yek eta poin kena prebu ku aya di babar koplok hulu. yek makanya tinggal teh nu bener yek is poin 20.000 yek. Ieu tempo. Mana yang dicepret ku kapten? Awi Hiryo. Kali ini bak keluarin di kali 3 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Coklat gopers Coklat beberadagan ada paus teh ada paus Kosain ka Adi rasa coklat beberadagan gitu. Ku aing lagi girana pun awi. aduh Guys. ngomong tuh kemana wae sia teh anjing Nah, on Aisyah kiting koplok. Etak dilawan ku kapten Krimo. Walau apa ngalawan deui anjing kapten Krimo. Ku kapten dah siap kali 5 keluarkeun ayeuna. Kali 5 detik 40 ya. Kali 5 detik 40 kita keluarin. Icing. nu bener ya kayak ngomong teh yek Ulu anjing juga bangkoang. yek gawe tuh yek teh ayeuna guys Yek, Wah, buru yek, gawe yek. eta poin terakhir guys detik 40 kita keluarin kali 5. Ya, No benar romana teh yek. malam-malam dapat satu kanjut. Pakai kali 5 detik 40 teman-teman. Gawe ti ayeuna we yek. Temu da. Tadi kita bicara di mana Pri? Yek, mun eleh sagelas sagelas aing aya. Ku aing ku ngalah sambal ieu. Benar atuh. Kali Sagelas, 1, 2, 3 kali Mana keluar kendak cek ransel kali 5 keluarin teman-teman. teh rasa coklat coba teh cek ransel ada kali mah Kali 5 enggak cek teh ransel sekali we aya apa kapten Kribo aya kali 5 opat tadi mutu salamat Pak Ciki.
Pertambahan waktu kalimat keluar kena, coba kalimat di- keluar di kena. sebelah sini ada Kalimat. inventory kali 5 pencet 1 kali. Sniper handal adalah Kapten Kribo. Sniper handal di kali 5 adalah Kapten Kribo. Keluarkan kalimat dah. Dan sama iya aduh tengartieun ternyata. Aduh, apa cek cancel aja na. Aduh, kali tilu Kapten Kribo yuk. Kali 5 dah pas. Aduh, Ustad. Ayo teh Kalimat di hadiah pertama waktu interaktif eksklusif dua eksklusif aya ransel. Ayo tema. Cidu hargaan ya poin teteh aing aya teteh aya tuh teteh lo seueur dina ka di mana teh siat naon gitu langsung anjing atuh Jadi apa lagi? Aduh, anjing topi yang lempangkan ku aing. langsung atuh anjing naon iku terus langsung Anjing. Pi cium aing pi. Akal di anjing. Ciduh anjing tilu. 5 last round mun aing menang mun maneh menang tapi mimpi anjing 5 kali Nah, STT RKB guys, anjing. Mang sih goblok. ada teteh ada teh Payah, teh nyaho cok rasa coklat teh nyaho kan ya Payah teh kabeh dah, tete payah Iya, kompak kabeh, kompak udah kabeh dah. aya juga inventory gitu gini Ganeng iting lo bang ngomong sia koplok nih. Jekuk ku aing. MVP mana ka mana naik sarep koin Nenges berkhianat ke Kapten Kribo anjing tengah ngap ya Kapten Kribo dia MVP sih respect itu namanya ciduh bau toak mah dan gemah atuh bilangin ke rasa coklat ya lu kieu patut asa kali bakal udah ayo bakal ke santai mau aman Ya, Jess, Bang Yajes, sehat, Bos? ya Pak aman jangan cuma ngandelin rasa coklat di situ ya Bang ya. Rasa coklat sebentar lagi bisa pindah ke sini bergabung bersama Kapten Kribo karena dia itu orang Sumedang, orang baik. Yang selalu mencintai dunia Indonesia Raya merdeka kurikulum. Icing. Tap layar KB. Punya kalimat detik kali 3 kita keluarkan kalimat. Tap layar posting KB. Gak ada ya rasa coklatnya ya. Bang Yajes lungan Bang Yajes Gopors Rey mawar guys satu orang satu mawar guys satu orang satu mawar 20 mawar. Satu orang satu 5 mawar, guys. cidu. 5 ludah Satu ya. orang satu mawar. Satu mawar. Cak Wildan siap Nuna Wildan. Iya. 1 ludah teman-teman ya. 1 ludah. 1 mawar 20 mawar guys. 20 mawar guys. 20 mawar. Siap-siap saya keras lah barudaknya. Guys, komen lamun aya kalimat komen aya teu kalimat. Aya guys kalimat. kali 5 keluarin Aya siapa kalimat tuh, aya punya kalimat tuh komen guys, aya kalimat tuh. Aya kalimat tuh. Polo-polo akaptenna guys, polo-polo guys orang baik akaptenna euy. Polo-polo dah gitu 7.000 kan akaptenna euy. Polo siap mawar satu lagi, 3 lagi, 3 mawar guys. 3 mawar lagi teman-teman, 3 mawar lagi. Pak. Bah. Ternyata. Nangtung. kedua Nangtung. guys kedua kali 5 bantu Keluarkan kali tilu. Kopers Keluarkan kalimat please, ya enak kira keluarkan kalimat. guys deui Keluarkan kalimat ya enak kira keluarkan. Keluarkan kalimat cek ransel. Cek KB. Emak kayak ini. Nah, kalimat nasi teh mana koplok? Ya cek ransel mana? ganjel guys Bismillah. Kalimat koplok aya kalimat eueuh. Kalimat keluar kedah, kalimat keluar cek ransel guys. Anjing mau kalimat ieu. Aduh, kalimat ieu kumaha ieu? Kalimat guys. Cepret eueuh kalimat dorong kutan. Dorong, ieu tipis, dorong. Sia anjing eta naon Bruno. Naon anu tadi disebut si Wandi teh pode. Anu disebut si Wandi teh naon guys tadi guys.
Anu ku tadi si wanita naon ngaranna teh? Aing keur nge-share anjing cicing aing jadi host nge-share aing. Anu tadi burekam. Tetep aja guys. Kali berarti 40 nya. Kali berarti 40 please. Kali berarti 40 euy. Kepare. Kali deh guys, kali 5 detik 40 guys. Kali 5 detik 40 dah. Ya nu bener ya satu ya anjing. Ya anjing. Kali 5 detik 40. Aing geus kalau aing nge-share lah kalau. Nah, geser-geser anjing. Dah, tolong tetap guys. Hiji, 2, 3, kali 5 detik 40 euy. Aing geus nge-share anjing. Nah, kali 5 detik 40. Kali 5 detik 40 guys. Kali 5 detik 40. Share guys. Kali 5 detik 40 teman-teman. Kali 5 detik 40 guys. TP layar. Bep. Aduh. Aing share cok cicing kalau. Kapten Kribo. Jalan-jalan ke Tasik. Pulangnya lewat Garut. Kapten Kribo. Kalima cok. Ah, Kalima. Pak Kapten kalima Pak keluarkan Pak pertama waktu guys. Dah pertama waktu euy. Alah ieu aing ah. Gis. Pak ayo Pak. Gis Tembak. tembak. Pak Kapten ayo pertama waktu anjing kali 5 ieu. Oh, kali 5 dah Pak. Ayo gelembung anjing lawang Pak. Aduh, Allahu Akbar ini Kapten. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi. Aing nge-share can. Aing nge-share can. Kapur. Aing nge-share eta. Anjing can datang spender aing goblok. Acan aing guys. Aing nge-share can. Udah gua aing anjing teu aktif guys. Teu aktif anjing. Ngadat antep kan. Teu aktif. Cenah ngadat teh. Teu aktif. Teu aktif anjing si ieu goblok ku aing. Si Citing mana gitu. Ya si Citing tuh. Clear. Anjing, tinggal si Citing tuh pangimpitkeun please we. Rek naon Asia? Kabur naon? Hidung 5 anjing kabur. Tahun urusan aja aing. Habis di dinya aya. Bisa namelekeun ka aing. Ya maksudnya pangai si Iting anjing goblok si Iting mah aya tadi dinya di aing dong aktifkeun. Aya naon Aisyah teuing teh nyawa aing keur gigitaran. Ya maksudnya di dinya aya teh pangimpit ke sareng dulu. Cenah ngadat geus antepkeun lah we. Ieu pure aya kalau mah cenah ngadat lah kalau. Saya ada peta aing. Ampura lain aing si Iting ya heula. Anjing enggak mana sih goblok. Kamu guys bisa diimpit guys. Geus turun gitu. Geus off gitu bro, geus off gitu guys, geus off gitu. Si Iting eueuh kalah can hidung si Iting naon maksudna cenah melawan ka aing. Si Iting geus off gitu. Si Iting geus off gitu guys, si Iting geus off gitu. Aya manehna aing ti dieu manehna eueuh op anjing. Urusannya urang naon? Anjing op goblokeun aya isuk deui anjing tah burekem. Paingan si wani keseleun anjing burekem goblok. Aing bejakeun isuga. Udah aral aing atuh di udag eueuh koplok. Bejakeun ku aing sia. Anjing kapten geus top up. Anjing. Teleponna di nomor ieu aing. Pusing anjing. Kabur anjing op langsung si koplok. Ieu si Iting aya ieu. Tamuna diaktifkeun. Wah, mabok siapa ya? Tamu aktifkeun. Wah, mabok. Anjing benang tah. Assalamualaikum can aya naon can ieu? Ieu Anjing sampai berebetan ka aing sana teuli. Ya maksudna aya si Iting bisa pangimpitkeun teu aing ting jangan mengajarkan kau untuk kabur-kaburan. Siapa ari aing si Ican masalah cek. Iraha PK anjing Si burekem teh tah tadi ngomong si burekem. Eta teh lain si mandi si ieu tah. Oh gitu. Kana gola cidu anjing 5 goblok cenah. Pusing.
Kablegeun 5. Iraha PK sih aja anjing. Anu PK jeung aing bunglon anjing dieu. Ayo PK jeung aing sakapan maneh beungeut oge sarua cecetakan oge. Mabok saya. mabok si anjing lo bateing siapa lo bateing ngobrol kah wawewo. Guys, bakal kerja selalu. Pusing kican. Naon sia? Sok jeung aing siduh 5 kali. Heula can aing si eta can gawe kana aing ciga nu parudak ka aing nyarang ieu. Pusing mah anjing bener-bener goblok pusing. Pengen kita. Pengen anjing. Anjing naon nenengan eueuh atuh. Kalau dia nu ngahiung ngilingan tower teh ya komplok. Ku sia cek ransel tadi dia galeri aing. Naon? Da gawe heula we aing pek genep we aing bae ating aing. Bae aing ku si Adit bae. Bae Dit, cidu Dit 5 Dit. Dit maneh ngahargaan si Iting teu? Dit, Urang mah ngahargaan ketua urang atuh. oke siap. Eta Ieu maju-maju RI area, Bos. benar si Iting ketua maneh. Ayek kalau mulai can data tadi teh ulang teh PK jeung si Ayek. Mana teh PK jeung aing teh jeung si Aris. Jeung si Jeung Aris upload, ting meledak Aris upload. Ting pan sidik-sidik maneh ting beungeut oge kitu menyon oge sarua buukna kitu sarua dikatukakeun kopi-topina. Itu orang nanya bisina pahiri salah orang bos mana mah bos teli ka aing anjing Salah orang atuh mah aing mah. Anjing saksina Kapten Kribo goblok taekeunna sakit Kapten Kribo teang. Mana Kapten Kribo? Dit bae aing ku maneh ti ciduh 5 Dit. Ciduh 5. Maneh nya ka si Iting teu? Tok ciduh 5. Nah, eta memang Aris upload atuh. Bener-bener Upload Aris upload upload mah. iya mah PK-na jeung Aris goblok lain jeung aing Ayek da aing mah tadi jeung si Aditya MC nya Aditnya Eta tadi orang PK jeung ketua urang mah. mana mutasina ayo sok mana mutasina Anjing screenshotanna eueuh anjing recordana isu goblok. Sia. Da kudu aya bukti atuh Mang Haye. Sabenerna Kan itu anjing nu anjingan bagong. nafsu kalau bicara kalau menit aing geus kieu ada tuh ditolak anjing kapten izin di kapten ini ngaharian lah kapten merah sep Yek jeung saha tadi TPK-na Anu urang teh sidik ieu aing ti mimiti. PK jeung aing ciduh cerat 3 pan aing teh geus eleh mimiti mah. Ciduh pek teh pas kadua kali da menang. Ciduh lah sabelah kali berarti bae udah sabelah kali emang 5 ma benar teh si Aris bener urang tanya ke Kapten Kribo taekeun Kapten Kribo sok taekeun aing saksina Kapten Kribo. mana cing Guys aya Kapten Kribo teh saksi ieu aya saksi aing. mana ieu Kapten eueuh Guys aya Kapten Kribo teh euy. Guys aya Kapten Kribo teh. ya kurang undang Anjing aya ge ieu anjing. Sok heula gawe heula hayang gawe disaksikeun ku si Ican aing mah. Buru Kunaon ari sia Ayek anjing. kan aing maneh aing ka aing geus sok amun calon menye-menye sok mamatahan Ayek sia calon teh. Sia mah kasih Iting teluas mamatahan. Mamatahan naon emang aing nyaho kronologina kumaha? Nya si Iting pan eleh geus si Init bieu kabur 5 cidu lumayan. cana PK jeung aing mah jeung si Aris Alplog meureun anjing nah jadi aing ketempuhan Mabok bener sia.
Bae ting aing si Aris ku aing si Aris anjing kebunggulu na goblok si aing keur lieur bae si Aris guys. Geus urang korek-korek pi. Si Aris bae si ku aing si Aris mana? Sok sia gawe ye, sok sia lah gawe 2 karek. Baik. Aneh lah gawe 2 buru. Tah aya Kapten Kribo tah. Naon sih Kapten Pribo? Iting tah Aris nu tadi cenah. Screenshot ke anjing. Anjing keparit ke goblok akala. Geus mana si Kapten Kribo kelak typing euy ulah caka ieu. Pak typing deui Pak tah. Teunna pangluhurna nya. Kala. Kenapa aku habis siklus lah Pak? Setengah angus nying lieur. Tah. Ieu teh geus setengah 2 ieu teh teh aleling. Plok. Aing mah. Tucuk. Tak anjing, tah pakate Kapten Kribo tak anjing tah. Naon? Eta baca ku sia goblok. Iting. 3. Aing bakal gawe goblok tapi kalau mula maksud aing teh ngaharian lah si anjing